Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui nya. Ngalangkungan ieu acara Dongeng Sunda ti kana YouTube Capruk Radionetnya anu disarengan ku Mang Caca di dieu. Dina cariyos wawales karangan Ki Wangsa. Anu upami telepat ieu teh bade nincak kana bagean ka 32. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana? Pamugi sapapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sing sarehatnya kalih kula wargana oge sing di pasihan kalancaran dina sagala rupi ikhtiar anu nuju dipajeng. Para wargi kaum dangu netizen sadayana sim kuring teu kendat kanuhunkeun kana sakumna pangrojong anu mangrupi manco kana konten-kontena, anu parantos subscribe-na, anu parantos nge-like-na, nge-sharekeun link-na, atuh anu parantos komena. Boh bilih aya nu neme sumping, mangga haturan mugi-mugi konten-kontena katampi supados aya notifikasi saperkawis dongeng anu nembe medal. Mangga kantun diklik wae seratan subscribe-na. Tah, balik katuhu handeupeun video tanu eta. Mohon aduh. Alhamdulillah. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, carios anu kamari teh nu sateu acana kitu maksudna. Tos ngadugikeun kaayaan Rustini anu kapelengkok deui ku Ruding CS eta. Duh, Ruding CS-nya ampun. Mangga supados teu nyangkolong teh kana waktos, urang lajengkeun. Rustini kapanggis ya orang can jauh tuh kada Bandung lucu ya kumawani kabur ha sarta kumawani nya cadan batur kuring ya eta ku tega lalaki anu bogoheun ka anjeun kalakali pulang tai ono. Cek Ruding bari jut turun tina jero mobil seleuneu manehna nyamperkeun dituturkeun ku Parman jeung Solihin. Rustini unur-unuran awahing kusieun. Halik sia nyingkah Rustini buncereng. Batan nyingkah anjeun baris jadi mangsa kuring. Dimangsa. Batan kuring kudu nyingkah mah ye leuwih hade ye anjeun milu ka kuring. Ruding ngelenggakan. Wah, Rustini, kuting kemari, giliran si Tatang, ngayeuna giliran kuring. Parman nyakakak seuri meh bareng jeung baturna. Najis ya, halik ingkas ya. Rustini undur-unduran deui maksudna mah ngajauhan. Tapi kakara oge Rustini ngajengkat. Sakilat Parman jeung Ruding geus miheulaan ngawel pigeulangna. Karawak gancang dicentok, jedug anu hipukna ngajedug kana dada Ruding. Aduh, bangsat, najis ya kurang ajar, lalaki purunyus, tersudi ya. Rustini teterjalan para wargi kaum dangu, lantaran Parman sakilat geus nangkep ti tukang. Rustini, entok kudu jejeritan, lantaran mau aya nu nulungan, moal. Hei, Dolis, tibatan teterjalan yo, leuwih hade, ajojing jeung Akang Ihin yang selalu menyepi di jero kadut. Cek Solihin ngoa.
Rustini nyiduhan banget Solihin nepi ka lamokotna. Anjir, oi. Aduh. Untung kana letah. Lamun kana baju, aduh, geuleuh. Kajeun kuring mah diciduhan ku awewe mah. Komo kudu geulis mah asik surasik. Dilamot ku kuring. Solihin ngalamotan ciduh teu beda tinggal lamotan gulali bae. Nah, euy. Sarua wae geuning. Ciduh nu geulis ge bau WC. Win. Montong lo paheureuy. Oroy bae. Ayo, ngasupkeun kana mobil. Gancang. Wajib diwarah ngawewe model kieu mah yo. Lantak geus gua wani nya cadan si Totang. Ayo, ngasupkeun. Beres. Yang penting kuring agehan ya. Kajeun giliran katilu oge lah. Gak apa-apa. Atuh. Boro atuh. Hayo asup. Rustini. Boro asup. Rudi ngajongklokeun. Cedug sirah Rustini paadu jeung panto mobil. Aduh. Tolong. Rustini ngajerit. Tapi sok sanajan ngajerit satarikna, helas taya artina. Kawantu di dinya teh eueuh sasaha. Dina kaayaan keur kitu, Rustini nekad aya karep rek ngalawan. Ras inget kana elmuna anu diturunkeun ti Kisamparani. Sadar ayeuna mah sarajan Rustini can waktuna pikeun ngagunakeun elmu jerona, tapi dina kaayaan keur kitu, sakilat Rustini ngagebrak dua musuhna dengkulna diayunkeun. Hiuk jebrot. Ngahanca kohkoal Parman jeung Ruding. Aduh. Ruding jeung Parman ngajengkang, kebut awakna ti bebeut. Sia. Bangsat kurang ajar teh. Rasakeun para rajang ti aing sia. Hiat. Celeng, cedug. Tajongan kembar ngahanca gado Parman jeung Ruding. Ngan untungna Solihin anu surti kana kaayaan teh. Sakilat ngaceul ka luhur bari ngadiuskeun teunggelan sahebatna. Tapi Rustini teu eleh geleng. Najan tangtungan awewe yakin ngawasa ilmu jurus warisan ti Kisamparani teh. Cibeg. Rustini ngagebegkeun awakna ka kenca. Lop, sirahna ngelalap plos. Pereup Solihin ngeplos neureyan angin. Bangsat, kurang asam sia. Bisa gelut geuning euy. Yo. Ulah disebutkeun si Ihin trah badigul. Wadalan teu pakidulan. Lamun teu bisa ngarubahkeun awewe, pantar manes ya. Bersiap sia sok. Hiat. Celeng. Solihin luncat dina gerakan kidang luncat. Siat, lop. Rustini ngalalapkeun deui sirahna. Sarta sakilat leungeun katuhuna ngarawel pigelang musuhna. Kawak raketek ditarik ka hareup para barikum dangu, dipapang ku tengkulan teas. Hiuk cedug ngahanca taeuna bangkieng curalit cengkang kebut. Aduh, wing, aduh, lino. Cek Solihin, kituna teh bari ngagurinjal deui. Tapi barang rek ngagurinjal, Rustini gancang maut paseuk galeng. Pelor dibaldokeun, hiuk cerep. Nan seleb dina tarang musuhna, cer getihna ngacer. Aduh. Sok sia. Maju sia kabeh kurang ajar. Sok. Rustini susumbar. Gurinjal, Ruding jeung Parman ngagurinjal. Celeg. Maranehna netegkeun kuda-kudana. Siap nyabut balati tina cangkengna. Srog. Ruding jeung Parman ngasrogkeun balatina kana beungeut Rustini. Ranjuk Rustini ngaranjuk. Gancang manehna mundur ka tukang. Siap tius, celeng, clek. Ruding luncat bari ngamangkeun balatina. Rustini. Batan anjeun ngayakeun panarajang, leuwih hade sumarah ka kuring. Mending sumarah Rustini. Lamun anjeun sumarah, sapenting baris narima duit anu lain saeutik sok. Bener Rustini. Si tulis, si bahenol, leuwih hade milu ka kuring. Ngancen baris diserangkon, turun gawe-gawe di imah mewah. Parman nyakakak seuri, bari terus ngadesak Rustini. Najis ya,
tibatan aing kudu semerah ka lalaki jahat mah. Tukang ngabinasa deungeun. Leuwih hade aing paeh batang aing mah. Hayo. Gerak tarajang sok. Buru. Oh, dasar. Siap. Jeleng Parman luncat. Maksud narek ngerontok musuhna. Rustini ngagiwar ke belah katuhu plos. Sambran Parman dilepas. Untung naruding aya keneh kasaimbangan awakna. Ngan barang rek narajang deui Rustini sakilat ngadiuskeun tajongan kembar anu dibarung ku tanaga jerona. Hiu! Gebro! Ngahanca careha musuhna. Tetela Ruding jeung Parman mah kadese. Tapi teu leungiteun akal maranehna teh jeleng. Parman luncat bus ka jero mobil. Gerung mobilna disadakeun. Oh, kalau kena mobil ini gak bakal kuat nah. Ayo. Siap. Manehna mengkolkeun mobilna, dilempengkeun ke Rustini. Maksudna para wadai kaum dangu rek ditabrakeun. Rustini surti barang nempo mobil rek nyamber manehna. Jeleng plesur. Dina gerakan jingkang jeleng manehna ngajeleng luhureun mobil. Cedug kedeungna ngahanca kaca mobil, prek pepeus. Jat. Bangsat. Kurang ajar euy. Jat. Ruding narajang ke Rustini. Rasakeun sia bangsat. Jat. Jebrod. Tajongan Rustini ngahanca pigelang Ruding, celeng balatina ngaceleng jauh nakrana. Ruding boga pikir moal nguntup ngungkulan pangabisana Rustini. Aduh. Tetela euy si Rustini teh hebat geuning euy. Wah, moal aya awewe ngaluhuran lalaki tapi lah. Awewe tetep dihanap. Kurang ajar. Tetela kudu ditembak ku aing mah. Jeleng Ruding luncat. Parman najak pantau mobil brai muka. Jeleng blubus Ruding asup ka jero mobil. Klutrak manehna bukakeun laci, gancang nyokot pistol. Rustini. Rek nyerah atau moal sok. Kurang ajar sia. Ranjuk Rustini ngaranjuk. Salinger manehna nyamuni karena tukangeun tembok maksudna rek kahindarkeun diri tina ancaman musuhna. Orok kaya Parman muntirkeun mobilna, sedang Ruding ngelempengkeun conggo pistolna. Rustini gugup, pikirna taya harapan bisa lolos. Saenggeus lempeng kana awak Rustini. Cedor, cedor, dua pelor ngadius. Ngan untung Rustini jingkang miceun panarajang pelor. Cebet eta pelor ngahanca kana kaca kantor anu teu pati jauh tidinya. Kurinjal anu piket di kantor ting Garurinjal kituna teh reumas kareureuhnakeun. Him. Udang euy. Aya suara pistol euy. Udang. Cek nusa urang bari noker baturna. Naon euy? Si laing leungit pistol? Puguh pistol si laing mah ti sore keneh ngagantung tuh. Tembal baturna bari kekereuceuman. Tanghi. Aya kejadian. Euy. Nusa urang deui nengo tina kaca anu peupeus teh. Tetela katengang ku maranehna tilu jalma keur tarung tengah jalan. Gancang laluncatan bari gogorowokan. Nu piket bertak lalumpatan muru kanu tarung, awah hingku gugup para wargi hukum dangu. Teu nolih kana telepon. Ngan untungna anu saurang deui sadar yang didinya teh aya telepon. Gancang dicokot, pel diantalkeun kana ceulina. Goeng diputerkeun maksudna rek nelepon pihak keamanan. Tapi sanggeus sababaraha kali digoengkeun eueuh nu ngawaro. Set. Sugan keur taleler. Bet eueuh nu ngawaro. Si piket bingung. Ngareret kana gagang telepon. Bedus teh euy. Paingan tibalik. Nyepengan gagang telepon tibalik para wargi kaum dangu. Anu tarung beuki rongkah. Ngan untungna anu piket geus nyalampeurkeun kadinya pon kitu di tukang beca anu harudang sarta ting bertek lalumpatan ngadegdeg kanu tarung. Kituna teh dibarung ku cecorobokan. Nempo kaayaan kitu, Ruding jeung Parman katut solihin surti kaayaan tangtu matak bahaya bisi kapalengkok. Dius mobilna nyemprung mabur ti tempat eta. Rustini cingogo reuwas kareureuhnaker gancang di deukeutan ku jalma rea.
Kunaon atuh mimitina Nyai? Ha? Nu piket penasaran. Tur sakur anu aya di dinya raong tetelepek. Rustini teu baha deui kana pananya derek-derek nyaritakeun ti mimiti kajadian sarta tuk nepi ka kajadian tarung di dinya. Waduh. Jahat atunya bangkeluk teh nya kitu mah. Aduh. Anja ka teu tengeteun nomor mobilna euy. Cek tukang beca. Gancangna carita Rustini teu loba nu dicatur deui, leos ninggalkeun tempat eta. Ditetep ku sakur anu aya di dinya nepi ka ngilesna ka teureui ku pengkolan. Katempona para uri kaum dangu Rustini bangun anu lungse sarta lempang da ngalenghoy. Sakur tulang awakna karasa nyeri balas tarung, tapi jero ngahan calengkahna tepugag gitu bae. Harita Rustini geus anjog ka parapatan. Samar-samar katengang ti kajauhan aya lalaki lempang maju ngidul. Katempona siga anu rusuh. Rustini nenget-nenget pikirna semu-semu anu apal kana gidigna. Beuki lila, beuki deukeut. Breh, sabeule genjeurna katempo. Reg Rustini ngarandeg. Nu direretna sarua pada ngarandeg. Katempona melong, papelong-pelong lila nakeranan. Kira-kira aya kana sameterna maranehna teh, dua anana pada sidik. Kustama talenyeng Rustini lompat gabruk ngerangkul awahing kusono. Nyirus tembak Kustama dareuda. Teu nyana baris patepung jeung awewe anu kungsi mapaesan kaendahan cintana. Ngan kituna teh teu cara baheula kawantu cintana harita mah keur namplok karatna. Tapi Kustama teu nembongkeun semu, yakin siga anu nya bae sono. Rustini leungit di kaera katempona Kustama digalemoh digalentor. Pantes rek kitu teh mah bisa kagambarkeun kumaha sonona anu geus mang bulan-bulan teu tepung. Coba gak kaera subuh-subuh kene geus diadu pamatuk Uish. Aduh, ngabibita pisan. Mangkaning kuring geus aya 4 tahunan ngaduda. Nu ngaliwat kutuk gendeng. Kituna teh bari ngaleos dirinya. Tos cekap nyi cekap nyirus cekap kawatan ada kasono mah margi ieu teh tempat umum. Aduh isin kudu sanes. Sono abdi teh Kang sabaraha bulan apanan teu tepang kari-kari ayana tepang di dieu. Syukur alhamdulillah kerasana Gusti abdi parantos ditepangkeun sareng panutan hate anu ngiles mang bulan-bulan. Laras urang sami-sami munajat ka kerasana Gusti anu maha suci wireh antawis engkang sareng salira aya dina kasalamatan. Tembaden Kustama bari ngusapan buukna. Geus kitu pok nyarita deui. Bade teras ka mana Jerus? Ngajak panbilarian engkang. Manggawe abdi mah bade ngiring. Ka mana we engkang berangkat aku mah ikut aja. Rustini ogo. Nya sae ari kitu mah. Mangga tukang. Urang lumampah deui. Cek Rustini ngalewas tidinya di kaleng ku Kustama. Kang, abdi teh. Rustini tekebat nyaritana. Lantaran sukuna ti tajong kana nog kuda. Nyeh maena seuri. Nog kuda. Naon nog kuda teh? Tai kuda Mang Caca. Oh. Nognya mohon. Kunaon? Kacuga kuno hipo Kang. Teu sangka. Naon? Nog kuda. Sanes. Teu sangka engkang baris tepung deui Rus. Oh. Rupina parantos kahoyong Gusti kedah tepang deui Kang. Da sanyana sarupi kieu teh tujuan urang sanes. Nya kantenan Rus. Kantenan Rus. Bade teras ka mana atuh Kang? Nu mawi teh. Engkang teh bingung. Margi gaduh amanat ti guru engkang di Indramayu ieu teh.
Oh, janten engkang teh pangantunkeun abdi teh ka Indramayu ngadon ku guru. Rustini letep seukeut. Ya ari sakawit nama ye. Engkang tengah-tengah aja. Namung rag Kustama nyaritana teu kebat. Kaselangku ngerungkeun heula halis katempona siga nu jero nakeranan. Geus kitu pok manehna nuluykeun caritana deui. Kieu salares nama terus. Engkang teh pangna dugi ka Indramayu teh ye. Asal muasal namanya nya taya lian. Reg Kustama ngarandeg deui etah nyaritana kaselangku bersin lantaran aya ramatuk asup kana irungna. Geus kitu drak-dak ngadongengkeun deui lalakonna ti mimiti ditundung ku kolotna. Nepi ka dibinasa ku ruding jeung baturna dicaritakeun ditetek taya nu kaliwat. Ngadenge katerangan Kustama kitu. Beg Rustini ngagebeg lantaran manehna apal kana ngaran ruding jeung batur-baturna. Tetela batur akang keneh we anu boga lampah daleka teh. Horeng aya babasaannya ieu mah ye. Musuh nu hese-hesena di teangan mah iwati musuh dalam selimut gitu. Musuh dalam selimut, Kang. Nya, musuh dalam selimut gitu. Oh, nya nu mawi kedah laras-laras milari sobat teh, Kang. Margi upama samarangan mah kitu akibatna. Sok seueur sosobatan lahiriahna wungkul ari jero hatena mah barontak. Leres Rus. Jalma anu munapek moda kitu teh lah dilaknat ku pangeran. Malah saur dina keterangan mah ye Kanjeng Nabi paling mikangewa ka jalma anu alus banget goreng kadut gitu. Munapek disebut teh. Kustama siga nu keuheul. Ih nyakan tenan, Kang. Margi jalma model kitu mah ngabahayakeun. Tur miyuni oray. Siga nu lindek tapi sok macok. Nu mawi sing langkung upami, Kang. Kau kapayun mah. Sakali deui engkang teh teu acan jelas ngeunaan salira. Eta dugi ka tepang sareng si Ruding teh kumaha? Kustama penasaran dumeh can pati jelas. Nya sumuhun ieu teh katipu, Kang. Sakawit mah panggisan si Tatang. Tur Rustini tekabat nyaritana kaburu manten datang Cipanon. Lantaran inget ka waktu dipapaksa ku Tatang. Rek balaka kasangkara ku kaera, ai teu balaka sok sieun disangka bohong. Antukna Rustini balaka yang dirina kungsi dipaksa ku si Tatang. Ngadenge ceritaan kitu nyel, hate Kustama kateuhak ku nafsu. Kuntuna kekerot. Najan teu pati bogoh oge ka Rustini ari ngadenge kitu-kitu teuing mah tang tu kateuhak ku amarah. Kurang ajar. Jahat. Kustama meureupeun pereupna. Tapi kitu teh ukur sakedeung lantaran kaburu manten inget kana pitutur guruna. kumaha ari parantos kieu kajadianna, Kang? Rustini penasaran. Nya memang sawajibna urang teh ngelingan ka jalma nu jahat. Tapi carana kudu ku jalan nu lemes. Oge sok sarajan ku cara ngalalemu ku basa anu merenah. Eta oge kaasup ngelingan. Ngan saupama ku cara kitu teh teu hasil tah. Tang tu kudu ku cara kekerasan. Kitu numutkeun pamendak engkang mah nyirus. Sami ari kitu mah, Kang. Abdi oge gaduh emutan kadinya. Tema Rustini beri netep. Ya, tapi kan Bairus, nu jahat mah awal akhir oge bakal kapanggih. Ngan anu dipamrih ku akang teh saleresna mah kieu ieu teh. Kumaha, Kang? Kahijina antawis Rustini sareng engkang sami pada ngaranapan Tunggara. Kaduana parantos masing-masing gaduh guru. Katiluna parantos masing-masing katitipan amanat. Dupi amanat engkang kumaha? Maksud teh amanat guru engkang kumaha? Rustini megat kalimah. Tah, sakumaha anu disuhurkeun ti payun. Yen engkang teh teu kedah enggal-enggal lepangan sepuh. Saupama can ngecakeun dongengna kitu. Heuleuh. Para wargi kaum dangu sadayana rupina cag heula dongeng Sunda anu judulna Wawales
karangan Ki Wangsa nya anu nuju medar kaayaan Kustama anu tepang deui sareng Rustini. Kumaha kapayuna ieu cariosna? Mangga teras manco dina acara dongeng ieu. Sim kuring teu kendat nada dihapunten kana sakur kakirangan sareng kalepatan dina medarkeun cariosna. Boh bilih aya nu kasabit nami kasebat asma oge tempat dewasa. Sim kuring nada dihapunten margi eta ngawungkalesan bae sanes kaing haja-haja. Mugi-mugi aya hikmah, aya mangpaat utami nama hiburanananya tina dongeng anu dipedarkeun. Sim kuring sejamit mundur, bilujeng leleson oge neraskeun aktivitasna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bakto.